Aduh nuhun sadayana ya. Berada serabihan deui. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sadayana anu pribadi hormat. Disuhunkeun kasadayana penonton khususnya barangkali sami-sami ada di pertempatan mangga orang sami-sami mengatur sareng ngajagi demi lancarna ieu kegiatan. Oge pribados atas nami kepala desa termasuk saya Bubet aya izin Pak Sadayana, tapi sok sana saya izin upami permasalahan seperti kieu pribados tutup kita namanya saya ditutup nah boleh teraskeun tutup ya sakade pada diteraskeun bae tutup jelasnya ya ditutup pribadi sekali deui pribadi sebagai kepala desa masih izin ke masyarakat partisipasi izin ku ti Kapolsek ti Koramil ti kecamatan termasuk Muspika Wahid Cilawu terus masih izin anu maksudna aya tujuan jeung aya aturan anu jelas upami aman diteraskeun upami teu amanan tutup tadi di awal parantos di perwakilan Panginten sanes perwakilan di Pribados Babin Mas tadi pantos nyarios pilih mah ieu permasalahan diteraskeun teu sawios tapi syarat hargai Pribados hak nutup ieu acara. Mangga sok. Itu balong kudu goyakeun. Tadi ku Pak Babin Mas pesan tempat sok dipengker tuh. Pribados tiasa kikituan pribados ngalaman ngora heula tos saya nama tutup paling banyak ditutup ya ditutup kalau bos enak ditutup pangintennya ya acara hapunten anu kasuhun lanjut tapi dengan syarat Pribados parantos ngolinya ayeuna teh karasa menuju pospan banyak menuju pospan dia tikawit Mangkurayat dugi ka batas Pribados batas kontek kumaha teh sekali dia terus lanjutkan sok dilanjutkan lamun katingali seperti kieu deui Pribados nutup hargai urang teh anu haus hiburan 2 tahun ditutup ayeuna aya hiburan diganggu seperti kieu seueur anu resep kana seni hargai Pribados kami, Pribados di ngalaman ora resep simpuling ador-adoran desa Kolotuh tapi pasisian tuh ku Pribados tapi si Pribados setia nyaah kana seni ngahargaan ka warga teu seperti kieu sok punten Pribados teh nyaah dapat mitos aya naon-naon mah meureunnan
hanya gitu teh pribados ke bawa termasuk aing terus ngaganggu karena keamanan naon tah hargai pribados patos ngontek yo Tiwang Kurayat Lapang Flamboyan di Genteng ayeuna masih kena pos pamba masih kena lalu lintas seueur keamanan pribados berhak mati datang boro-boro butuh masa 2 seki sama mobil sargu kabeh turun nyaah pribados teh kasalira sok aya resep mah kurang hargai ieu teh tamu kita tahu ya teh, peryogi dihargai ku urang, anu rek ngabela ka anon, anu rek kahibur ka urang, anu rek kahibur ka urang. Nitip sekali deui nya, nitip sekali deui ka ade-ade priwados lah. Nitip sekali deui, cing nyaah ka diri lah, cing nyaah ka diri. Di priwados sekali deui. Si hapunten nu kasuhun pribados serius teh nyaah. Lamun teh nyaah mah ieu teh arai-arai pribados katinggal ti pribados di arumenya pribados teh teu tembi. Deun ratu ieu mah arah rombongan panginten tiasa eut heula, tiasa ngopi heula, tak istirahat teh nya. Sakitu pangintennya sakali deui pribados tadi ge nyaah teu katuntungan bungewa, teu katung naon margina sim kuring tadi ge teh sasakeun 87 di kawit pasir hiang Cibogo bodas kakuriling resep seperti salira tapi tengah ganggu seni adei kumaha tadi paratas pengen ku sepuh tah di obrolan sakitu panginten sakali deui pamugi si hapunten pribados sakali deui sanes nyawanya nyaah Rupina panginten ieu bade teraskeun halayan sakali deui upami sapertos mana deui Rupina hasil kesepakatan banyak abah tutup we hiburan atos karunya ka panganten banyak karunya ka panganten insyaallah panginten mangga sok hapunten sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kana wawasanana ya Bapak, sebelum bisa. Hatur nuhun kana wawasanana pangerasa Bapak Kepala Desa sareng Bapak Babinsa anu sakumaha name diungkapkeun ada nabi ngahimbau ieu demi keamanan ketertiban sing ngawatos kanu kagungan maksad pribados mah tos dibayar sanaos hajam oge namun pointen sing ngawatos hiji etika nama baik daerah kedua nu kagungan maksad rugi dan sim kuring harus dibayar sanaos hajam oge gitu namun begitu sim kuring niat kaul tapi mohon aman tertib gitunya ulah rugikeun ka minggonkeun seni anu lanjutna jadi suniwan gitu geo suniwan tak gitu mohon koyon seni anu endah ditonton raos didangu urang teh resep ditingali insyaallah upami aman tertib
bujang-bujang simkuring mungkin ka jam 12 sanaos dugi ka sode simkuring siap melayani masyarakat siap simkuring So, apa tanggapannya? aman tertib wah minta dibayaran simkuring wah udah gitu asal aman tertib itu si indah dipandang hargai lingkungan sendiri tapi lingkungan orang gitunya jadi simpul masalah ribut cara ribut seperti jamin longkeng seni wanita itu dulu simpurin kita lain anyar pinangi simpurin deh lamun simpurin nila pundan yena pundan lain simpurin yang mau keciu waktu simpurin mangung